Rasul dakwah lain nurut, padahal Rasul turun ke dunia diberi mukjizat ku Gusti Allah, umat anu bakawarah nyaho deuleu nyaksian kana mukjizat lain iman, merangan ka Rasulna, merangan ka nabina, datang ke perang, datang ke dibunuh segala rupa Rasul. Masya Allah. Tah iyalah sejarah tiba heula horenganan Rasul teh, Nabi teh diturunkan ke dunia teh dakwah, dibere kekuatan dakwah teh mukjizat, kanyahoan kadeuleu jeung kasaksian eta teh mukjizat teh, tapi lain tambah iman ka Nabi teh, lain tambah iman ka Rasul teh, tambah merangan ka Rasul teh, diudag-udag Rasul teh. Pohara Kanjeng Nabi Ibrahim datang ka dibeulem teh teh dakwah. Kanjeng Nabi Musa datang ka disikat habis ku Firaun teh dakwah. Dakwah teh kos kitu teh resikona teh perang. Kuari urang lamun dakwah bebeneran atuh sarua. Sarua kitu bae. Iraha bae, di mana bae? Dakwah teh seperti eta bae. Ngan kaya kemenangan teh, menang. Jaya lah Islam. Dicekal ku Rasul, jaya lah Islam cekal ku Nabi, belah dia tuh belah dia jaya Islam cekal ku wali Allah. Katakan karena itu berdendam ke Sumat kayaknya deui gerakan-gerakanan naot eta timbul deui ya Allah. Jadi orang ulah kaget percaturan dunia teh kitu bae datang ka ayeuna. Ngan kebenaran orang hirup di tahun 2021. Lu bener saya yang terpercaya nggak? Di tahun dia keskieu oh seperti ieu. Kemudian ngabayangkeun baheula di zaman Firaun beuh mana teuing nu rareuneuhna eta lahir ke dunia orok, mun lalaki dibunuh sedih amat si awewe, sedih amat si bapana. Sarua zaman Namrud ge hampir aya kituan. Pohara jasa keganasan jelema-jelema anu turun nafsu teh nu ngaku pangeran. Terus datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, emang kumaha nu mantap diangkat Kangjeng Nabi Isa ka langit teh, manusiana buang kawarah teh saat eta. Nah kuari urang di tahun 2021 ieu untung urang masih kene tentrem tenang gitu, bersyukur ke Allah Subhanahu tantem lah. Tapi Kangjeng Nabi nu geus berjuang sabaraha sahabat anu gugur di medan laga nu jadi syuhada kamari ieu zaman kemerdekaan memerdekakeun bangsa jeung negara, sabaraha ratus beureun ribu pejuang-pejuang perjuangkeun bangsa jeung negara. Para zaman aulia-aulia Allah buku urang di Zarahan Began di Kudus eta teh akan gugur di medan laga. Terus para aulia-aulia Allah perang ngalawan Buddha, ngalawan Hindu, ngalawan kufar-kufar, kemusyrikan. Urang mah guari geus menikmati sakieu ya Allah ngeunaheun jasa. Deuk salat bae ge sapopoe urang moal anu ngalarang gua. Terus bae salam, naik deui, salam, naik deui, salam, naik deui. Hai we eureun engke urang dahar. Tas dahar ke salat deui terus bae. Salat sunat terus deuk sanu ngalarang. Deuk sanu ngalarang atau tasbih nasbih bae geus urang di imah teh deuk sanu ngalarang. Ih baheula deuk salat eta kapan atuh hese. Deuk salat di atuh teu meunangeun. Wari barang tenang. Ya Allah ya Rabbi, mata bersyukur urang hirup di negeri Indonesia tenang ibadah ka Gusti Allah. Ngan urangna bae mangga kabarah. Di tengah-tengah aman urang teu ibadah. Di tengah-tengah aman urang teu ibadah. Mentak geus we urang nungguan paeh doang, mendingan lobakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Nah iya ye kaca urang keur ningali zaman baheula.